jaga Baduy bakal jadi Kabupaten Baduy. Tambah kabupaten kedua Kabupaten Cigelis. Kabupaten katilu bakalna Kabupaten Gunung Kencana. Kabupaten kaopat bakalna Kabupaten Cibaliung. 4 kabupaten insyaallah bakal memenuhi persyaratan jadi provinsi. Jadilah ke provinsi Ujung Kulon. Bakal aya Kodam Jaya 35. Tidinya bakal ngebentuk Banten 2. Ulah kaget engke bakal terjadi seperti eta. Iraha eta di mana geus timbul riwayat Syekh Yusuf anu nyaritakeun baheula teh deuk ditumbangkeun Baduy teh. Ulah cek Syekh Yusuf. Kabeh kaget kunaon make jeung diulah. Keuna nyarahoeun orang Banten bahwa di urang teh aya orang purbakala